kan si Martin Luther di Jerman anu ngaduruk Injil Barnabas, muncul agama Protestan, mata orang Kristen kitabna terbagi dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian. Nginu ka mana eta si koplok? Mun nginu kana perjanjian lama sunat diwajibkeun. Nginu kana perjanjian baru di mana eta Yesus jadi Tuhan. Betul. Tah bojo abdi demi Allah diisamkeun ku abdi, dibina kaisa mana ku abdi. Mata abdi sarepun bojo can pernah abdi ku pamajikanna sebut ngaran komo jeung maneh. Nyebatna ka abdi ajengan. Can pernah abdi papasean jeung jadi pamajikan. Bami pun bojo masa kurang uyah demi Allah abdi tara seueur saur. Nyanak di uyah namanya pun bojo naros. Ajengan kenapa kurang garam? Hanya sedikit bu. Bilih kasinggung mana? Pan tadi disebutkan sakinah mawaddah warahmah anu kumaha